Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Tepangdi ngalangkungan dongeng Sunda anu digarap ku Mang Acil Gentra Suara leraskeun jejer carios sangsara dihaja. Tepang dina bagian anu ka-21. Pemugia sadayana nuju saranehat pikirang sabios-bios wae aya dina ginanjar kawilujengan. Bari satya sadayana sumangga urang lajengkeun jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu ka-21. Sora Kaparayu. Cag urang tunda kaayaan kulawargana eus. Urang teu di handelem sieum gesan sampeureun. Urang sami tunda di hanjuang siang gesan alaeun para ginyokot ninggalkeun. Ayeuna urang caritakeun anu geus dilaka tunda. Tika caritakeun dina ieu jujutan carita. Nyaritakeun di hiji lemur singkur anu jauh ti padesan. Aya hiji pasantren anu dipupuhuan ku ajengan anu ngaranna Akinata. Di eta pasantren teh aya lalaki anu keur nyuplih pangaweruh ngasah pangabisa anu ngaranna Usman. Pas dina hiji poe, Akinata ngagerowan ka incuna anu ngaran Ratih. Hari eta ngaran Ratih teh tayalian budak nebuhasana anu aya di Cimendo. Ngan eta budak awewe teh diatik ti leutik diwarah ti bubudak ku Akinata. Akinata hiji dedegan anu geus aya umuran, keur anteng diuk bari jeung serbung-serbung ngaluarkeun hasil rokokna. Bari jeung ngabaheuhay dina teras imahna anu aya di hareupeun kobo. Gelis, Nyai, Ratih, kadieu sakedo. Gebeg Ratih teh ngagebeg ngadenge Akinata ngagerowan ka dirina. Jung Ratih teh nangtung teleleda nyampeurkeun sanggeus aya di hareupeun Akinata gek diuk bari jeung emok bangun ajrih pisan kanu jadi Akina. Pok nyarita teu wani nanggahan kana beungeut Akina. Sumuhun Aki, manawi aya pikir saeunaon? Tinangtos, kurati teh bakal dilaksanakeun. Pangagerowankeun Jang Usman ka ditu, titah ka dieu kitu ku Aki. Ngadenge Akina nyarita kitu teu talangke. Jung deui Ratih teh nangtung, bari pok nyarita. Sumuhun mangga atuh Aki, permios. Abong pageuh kuwarahan, asa kuatikan ku akhlak anu sampurna, geus ngancik dina diri Ratih. Pinu ku pangaweruh someah ka sasama, komo ieu ka Akina anu ngurus ti leutik. Sanggeus Ratih ngaleos ninggalkeun Akina. Pok Ratih teh ngagrentes dina hatena. Aya naon nya? Si Aki nyauran Kang Usman tara-tara ti sasari. Kitu cek Ratih. Sabot ngagrentes kitu, dina hate Ratih asa aya rasa anu ngancik kasurung ku rasa penasaran. Pok Ratih teh ngagerowan ka Usman. Da sok biasa nage, wayah kitu mah Usman teh sok aya di kandang domba. Kang Usman, Kang. Kitu cek Ratih harita teh gegerowan. Ngadenge anu ngagerowan kana dirina. Usman bener pisan harita teh keur aya di kandang domba. Terus ngajawab, sabab wawuh kana eta sora. Pok Usman teh nembalan. Aya Nyai, kumaha manawi? Aya pikir saeunaon? Kitu cek Usman. Ari Ratih ngadenge panggerokna anu ngajawab nyaeta sora Usman, terus nyampeurkeun ngadiketan ka datangna sora. Ae disauran ku Aki Kang, piwarang mayunan heula duka bade naon? Kitu cek Ratih. Sanggeus ngarasa cukup terus Ratih teh kahareup deui, maksudna marek bebeja ka Akinata. Yen Usman teh aya di kandang domba, geus dibejaan kumanehanan. Di luar harita teh hibar layung sabudureun eta pasantren. Recetna sora manuk anu keur baleger, mungguh mantak waas jeung mantak nine. Harita Ratih sanggeus tepi kanu jadi Akina, pok nyarita. Nuju marab domba heula panginten Aki, name teh disauran ku abdi nuju aya di kandang domba. Kae sakedap saurna teh. Kitu cek Ratih. Oh, heeh. Seug atuh Nyai.
sok tuluykeun deui tugas Nyai mah. Engke digeroan deui ku akinya lamun aya perlu. Semun atuh aki mangga dikantun heula. Pada meresan acuk anu nuju ditelepan. Sakantenan ngada merencang sangu. Kakara oge sababaraha lengkah Rati teh ngaleos ninggalkeun akina. Tarojol teh Usman bari jeung pok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok ka dieu kasep incu aki. Yap ka dieu. Nyai, mawa cai heula sakedeung ye. Keur si Ujang. Cacap nyarita kitu. Tarojol Ratih teh nanggeuy baki anu dieusi ku mangrupa dahareun ditambah dikucai. Song terus disagragkeun di hareupeun Usman. Kitu deui akinata. Pok Ratih teh nyarita. Mangga dileueut Kang Usman, puntennya dikantun heula. Nuju pameng tu di dapur. Kitu pok-pokanana Rati bari ngalih ka Usman. Anu dilieuk unggeuk sirahna. Trila pok nyarita. Mohon Nyai hatur nuhun aduh katampi ku Akang. Mangga sok lajengkeun supados enggal beres ditampi caina ieu kalaresan ti koro Akang teh tos hanaah. Ngadengi Usman nyarita kitu. Akinata geus bisa ngajudi kana naon maksud jeung caritaan Usman. Terila akinata teh mesem bari jeung pok nyarita. Alah syukur pisan anakin. Aki teh ngarasa bunga nempo hidap geus pada rumah ya. Da sawajarna lalaki jeung awewe mah saling nunda kanyaah neundeun ka deudeuh. Kitu nyampaikeun tali katresna, saling titipkeun diri ngan kahade ulah kaleuweuhi bisi kasandingkeun ku iblis anu nyeliwuri. Kitu tah. Kieu anaki incu aki. Maksud Ujang dititah ka dieu teh pepeje ulah boga rasa ku aki diusir sumawona dititah ini. Ngadengi akinata nyarita kitu Usman ngahulang. Manehna penasaran nahan nu jadi guruna jol nyarita kitu. Oh kitu aki. Mangga bade aya pikeun naon. Abdi siap kanggo nampi naon anu bakal dicarioskeun ku aki. Syukur Ujang syukur. Nuhun pisan aki teh bungah ngadengena lamun kitu mah. Jadi aki teh moal asa-asa dina nyarita. Kieu Ujang. Betah teu hidup aya di pasantren? Ih, kan tenan betah nama aki. Damung ieu kulawarga abdi bade uwi sok sieun ka alam mandi kana kajantenan anu teu dipiharap. Mending keneh di dieu aki sadamel-damel malihan mah dugikeun ka abdi tiasa sagala rupi ku didikan aki. Nah kumaha kitu aki nyarios kitu. Kitu cenah cek Usman. Caritaan Usman jeung nu jadi akina kadengeun harita teh ku Rati anu keur titilep. Rati oge ngahulang. Nah anu jadi akina make jeung nanya betah henteuna ka Usman. Terus Rati teh ngagerentes dina hatena. Naga karaoke naneun ka dedeh nyampaikeun ka nyaa. Nah teganya pun aki teh nyarita kitu. Nah harek titah lunta kitu Kang Usman teh. Kieu anaki. Maksud aki teh pedah nampo hidap teh geus ngabogaan dina pondasi hirup atawa tetekon pikeun ngajalankeun kahirupan anu bakal datang. Teu saeutik jalma-jalma anu kiwari ngan hayang ngeunahna wungkul dina kahirupan. Tur padahal hayang ngeunah cari pondasi teh hiji kudu boga dasar kakuatan. Sabab penting eta teh. Tinang tu wae anu bakal dijalankeun teh lamun pondasina kuatnya kuat deui. Di mana urang heug meunang cocoba jeung dodoja. Contona hiji wawangunan lamun eta wawangunan pondasina teu kuat, heg lamun pareng aya angin gede, lamun pareng aya gempa bumi atawa lini, tinang tu moal kuat. Geus bakal amruk rempag dah jeung sajabana. Tah ieu teh hiji gambaran keur kahirupan ogenan sarua kitu ujang. Urang teh dina hirup ogenan kudu boga pondasi anu kuat, nyaeta ku kaimanan, katawakalan, jeung kaikhlasan kana diri, kayakinan kanu musik malikeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Tah eta teh kudu bisa kapibanda ka hiji tauhid, kaduana akidah, anu katiluna marifat. Hiji katerangan, awaludini marifatullahi
Tah diri ujang teh najan umur ujang kakaraninca kana umur puluhan tahun, ujang teh geus bisa ngajalankeun naon rupa anu bieu ku aki dibejakeun. Ku sabab gitu, tadi aki teh nyarita lain arek ngusir sumawana arek nitah ini tieu tempat, pedah nanya kitu teh. Ngan ceuk pamikir aki teh geus ngarasa cukup nurunkeun sagalana anu aya dina diri aki. Geus kabeh diturunkeun ka hidap. Tah ku sabab kitu, lamun hidap cicing wae di dieu, tinang tu moal nambahan ilmu pangaweruh teh. Sabab sakabehna geus diketrukeun ku aki. Sedangkeun hidap masih keneh panjang lengka keur nyorang dina kahirupan. Jeung butuh pondasi anu leuwih kuat. Sabab ari nyiar ilmu mah teu cukup sakali. Satungtung urang bisa ngarenghap, satungtung nyawa urang can dipunutkeun huma kawasa, manusia mah wajib saterusna pikeun ngelmu. Jadi ulah boga rasa aing mah da geus pinter, aing mah geus sakola jadi sarjana, geus we ngelmu teh nepikeun ka dinya. Nu kitu mah jalma bodoh. Sabab ceuk pamikir jeung angkeuhan dina dirina, aing teh da geus sakola luhur ieu geus boga ilmu, geus pinter aing teh. Tur padahal nu kitu teh jalma bodoh. Beda deui jeung jalma anu terus-terusan ngelmu ngulik ngolah. Naon anu can kapibanda. Tah nu kitu nu disebut jalma pinter mah. Lain jalma anu boga angkeuhan asa aing pang pinterna lain. Tah ku sabab kitu, Jung, geura lumaku, bra geura miang. Teangan guru anu linuhung, ulama anu jumhur, malah ku aki cerek dituduhan, tepungan. Tuh ayana di basisir laut kidul. Didinya aya hiji pasantren ulama jumhur geus kawentar pangarti jeung elmuna. Ngadenge akina tak kitu rati teu sirikna langsung ngorejat. Sabab pasti Usman teh bakal ninggalkeun diri manehna. Dede teuing Kang Usman, kumaha atuh rati pameh dikantunkeun ku akang. Meureun rati teh nyalira Kang. Cek rati harita tetika rasa berbay cimata nama sehan pipi sabab geus kacipta ku manehanana lamun seug ditinggalkeun ku bebene hate geus kabayang jeung nyawang lamun seug ditinggalkeun kanu anggan meureun bakal sumurea barang keur ingsrek-ingsrekan kitu harita kana tak rati anu nepah gebeg rati teh ngarenjang si horeng teh anu jadi aki. Nyai gelis incu aki, kunaon hidap teh geuning jiga anu ceurik. Yah sing sadar sing sabar. Aki teh bakal ngabekelan ku carana Jang Usman sinangalalana. Pikeun neuleman kahirupan dina mangsa anu bakal datang. Nyai kudu ngarti. Sabab nyai teh kudu boga salaki anu bener-bener kuat. Anu dimaksud kuatnya eta kuat keyakinanana, kuat akidah jeung akhlakna, kuat maripatna. Tah lamun anu tilu eta kuat, tan wande dina ngajalankeun kahirupan teh moal samena-mena, moal sadaek-daek, ulah salempang aki geda nyaho kana rasa jeung perasaan hidup. Ngarasa naon nu kaalaman ku Nyai ayeuna. Karasa oge ku aki kumaha lamun seug ditinggalkeun ku hiji jalma anu dipikadeudeuh jeung dipikanya. Contona basa aki ditinggalkeun tilar dunya ku nini hidap. Nya saeutik henteu na aki ge ngarasa sumureang anu biasana aya batur jadi eueuh. Aki nuhun pisan. Kenapa wajang ti aki? Abdi masuk kasieun teh Kang Usman teh ninggalkeun salamina aki. Lain Nyai, lain kitu maksud jeung tujuan aki teh. Si Ujang Lunta teh sina nambahan ilmu pangaweruh. Lain kita incah keur salilana. Kitu cenah ceuk akinata. Bari ngoloyong deui harita teh asup nyampeurkeun ka Usman anu keur sila bari jeung ngahulang. Mohon aki. Abdi nampi naon anu bieu disanggemkeun ku aki. Namung saperkawis domba kumaha atuh nya aki. Salami disim abdi miang. Hawatos deui tah upami mayunan dina musim hujan. Bade saha anu kinten-kinten pangaritkeun aki.
Kitu cek Usman. Hariwang oge ku ingon-ingona anu bakal ditinggalkeun ku manehanana. Akinata harita teh ngadenge Usman nyarita kitu anu aya makalah kamesem. Sabot Usman keur ngargocai, hate Akinata ngagrentes. Bagja teman, lamun seuk incu aing jadi pamajikan anak Usman. Keur jalmana soleh teh geus bisa barang gawe moal kudu susah. Ilmu pangaweruh geus cukup masagi deui. Kitu pok-pokan anak Akinata. Nempo Akinata ngahulang kitu pok Rati teh nyarita. Aki, nah geuningan bangun anu ngalamun. Naon nu diemutan Aki? Abi ridho ayeuna mah dikantunkeun ku Kang Usman. Abi bakal satia dugikeun ka Kang Usman. Mulih deui ka dieu. Kitu teh Aki. Ngadenge Rati nyarita kitu Usman ampir kabesekan. Trilapok nyarita bari jeung neuteup ka Rati dibarengan ku hate anu pinuh ku rasa kabunga. Nyai, leres eta teh. Waduh, naon anu nembe disaurkeun ka kuping ku Akang? Wah, Akang teh bagja pisan upami leres-leres mah. Mung emut heula Nyai, Akang mah jalmi anar-anar. Duka urang mana sareng saha indung bapana. Bilihan jakal ke di akhir Nyai. Saupami kajodokeun Nyai teh janten pamajikan Akang. Teu sakedik geuningan istri anu hoyong papegatan kulantaran ku kaayaan lalaki jalma sangsara. Buktosna Akang nyalira. Kang, teking nyarios kitu, dunya moal janten patokan Kang Rati, harta sareng banda kaya, najan loba moal bisa ngabagjakeun saupamana urang teu tiasa mawana. Anu penting mah Rati teh nyaah ka Akang, najan kaayaan Akang sakitu ayana, abdi bingah kalayan tumarima sareng bagja. Akang tos janten pilihan Rati pikeun janten imam dina rumah tangga, kitu teh Kang. Cacap nyarita kitu, Akinata nyerengeh leutik. Terus ngabagikeun paneuteupeuna ka Usman jeung ka Rati. Nyai gelis kitu deui ujang. Aki teh ngaluyuan kana kahayang incu. Satadina mah Aki terek nanya ka hidep ka Jang Usman. Tapi ari ngadenge kitu mah teu kudu ditanya. Aki ogenan gampang. Ari geus batu turun keusik naik mah kari ngawinkeun. Anu penting mah rukun nikahna geus cukup. Wali aya nyaeta Aki. Panganten geus aya, saksi tinggal neang ka Pak RT. Terus we ijab kabul. Tah kitu. Kitu pok-pokan anak Akinata. Ari Rati jeung Usman makalah kapelong-pelong harita teh bangun mere jawaban dina hatena sewang-sewangan. Trilapok Usman teh nyarita ka Akinata. Aki, ari kanggo abdi mamangga. Namung wayahna panginten si Nyai ku abdi bade dikantunkeun. Salami abdi miang, abdi nitip. Kitu deui ka Nyai, Akang bade tumaros kersa pami ku Akang dikantunkeun. Engke upami tos beres, kana lain ka Akang uih di ka dieu. Kang Usman, abdi bakal satia ngantosan ke Akang. Sakumaha tadi nu disaurkeun ku Rati, malihan malangkung bingah. Bali doakeun sing enggal uwi dina kaayaan Akang sehat tur salamet sareng sepuh Akang tiasa kacanak. Ngan bilih Akang pas uwi ka dieu Rati teu aya jemput wae ka Cihanjuang. Boh bilih Rati nuju uwi ka bapa sareng ka emma di Cihanjuang. Cacap Rati nyarita kitu Akinata mairan bari jeung pokna. Nya Nyai, asa geus lila tah teu papanggih jeung indung bapa hidep teh. Syukur Nyai ari inget ka dinya mah. Mudah-mudahan we sarehat eta nu dipikahayang ku Aki oge. Ari Usman ngadenge Akinata nyarita kitu teh bangun panasaran, pok nyarita. Mohon Nyai, Akang ogenan hoyong tepang ta sareng Ibu Rama Nyai. Hoyong nyuhunkeun widi boh bilih Akang nikah sareng Nyai teh Triwidian. Da kaayaan Akang teh sakieu buktosna atuh. Jalmi teu gaduh, boh bilih anggapan Ibu Rama Nyai teh hoyong kana dunyana wungkul. Da saur Aki Nyai mah seueur pakayana cenah. Ngadenge Usman nyarita kitu leungeun Rati teu sadar, nyiwit kana cangkengna. Bari jeung pok nyarita. Keun bae itu mah urusan sepuh.
Urusan dunya baranak mah anu penting urang mah beunghar ku kacinta we atuh Kang. Sok aki ogenan ngerasakeun kumaha lamun keur dirungrum ku kanyaah teh. Komo ieu marek ditinggalkeun, pasti ngarasa sono jeung melah. Hatur nuhun Aki, mugia mangkatna Kang Usman teh sing ngajantenkeun ulama anu jumhur. Tiasa nulung kanu butuh nyaangan kanu poekeun, nyadarkeun kanu keur kasasarnya lampah. Kitu cenah Cik Rati, bari teu weleh ngadila ka Usman. Kang, dunya teh bisa janten patokan. Dunya mangan saukur tatalang raga. Anu penting nama tenang hate, jemar hate, beunghar hate. Percuma seueur dunya ogenan ari jalmi berawit mah tetep wae kurang sareng kurang. Terus sifatna kahoyong jalmi mah moal aya tungtungna. Beres cerita kitu Rati neuteup ka Akina, Akina tangan mesem sadileutik. Teu dilapok Usman teh mairan bari jeung nyerenge. Nuhun geulis Akang Bagjang uping Nyai teh nyarita kitu. Bingah pisan Akang teh. Moal melang pami ninggalkeun Nyai. Akang miang saatosna berjamaah salat magribnya. Doakeun ku Nyai salame di perjalanan sing lancar teh kuciwana naon. Nya sanggeus nyarita kitu, terus Usman teh pamitan oge ka Akinata. Aki, abdi bade ka jaman heula kitu deui ka Nyai. Akang bebersih heula. Saleosna Usman maksudna marek bebersih. Kaayaan wanci geus nyedek kaburit. Reangna sasatoan, kaya ning adag-adag jeung tonggeret mani rame patembalan. Manuk reang di sarada neangan pamondokan. Barabat layung koneng teh mayungan lemur Akinata anu aya di pasantren. Keur kitu pok Akinata teh nyarita ka Rati. Nyai geus geura kacai ka ditu, geura bebersih sakedeung deui ogenan magrib. Ke bada magrib aki teh bakal nyarita ta ka sakabeh santri-santri anu araya di ieu pasantren. Ye Nyai teh bakal dicaritakeun saha calon salaki Nyai. Supaya aki tenang oge pada dikanyahokeun ku sararea. Saha anu bakal nuluykeun ieu pasantren teh. Kitu tah Nyai. Aki satuju kana pamadegan Nyai yen Jang Usman teh jadi gaganti Aki pikeun di ieu pasantren. Mohon Aki, kumaha saena wae saur Aki, abdi sedang iringan. Kitu cenah Cek Rati. Gancangna carita, harita kadenge sora adan di masjid. Brudul sakabeh santri-santri na Akinata teh. Maksudna rek ngalaksanakeun salat berjamaah. Arasup ka masjid. Sanggeus ngadenge anu komat jeung Usman teh nangtung terus ngimaman. Sabaraha menit ti harita beres ngalaksanakeun salat magrib berjamaah terus babacaan sakumaha mistina. Ngarasa beres brak sakabeh murid-muridna Akinata teh ngariung sila meneko sejang ngaregapkeun naon anu bakal diucapkeun ku wawakil di eta pasantren. Trilapok Mang Awan nyarita bari jeung nangtung di podium anu umurna sahandapeun Akinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakabeh santri Akinata reang ngajawab salam awewe lalaki. Jap deui jempling sanggeus ngajawab salam na Mang Awan. Terila Mang Awan pok nyarita deui. Ka sakabeh santri wal santria Akang teh ngawakilan ti Mama Ajengan. Yen ngahaja dikumpulkeun di ieu masjid. Inti nama bakal aya anu dibewarakeun. Sumangga ka Mama Ajengan dihaturanan kapayun kanggo ngabewarakeun naon sareng dipimaksadna oge anu bakal dicarioskeun. Waktos sinareng tempat dihaturanan salaluasana. Cacap nyarita kitu Mang Awan berjengal ieu ka Akinata. Trila Akinata teh jeung nangtung. Leos kana podium samemeh ngamimitian nyarita Akinata teh ngabagikeun paneuteupeuna ka sakabeh anu aya di jero masjid. Trilapok uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka sakabeh santri anu geus lila ngobong di dieu. Aki teh bakal nyarita ngeunaan incu Aki. Anu ngaranna Rati. Kitu cenah Cek Akinata. Langsung kana tujuanana. Nya geus kitu mah barabat Akinata teh nyaritakeun ngeunaan maksud jeung tujuan ngumpulkeun santri-santrina.
anu kaliwat hiji ogena ngarasa beres pok Akinata teh mungkas caritaanana. Tah kitu barudak perlu dikanyahokeun. Hayu urang doakeun ku sararea Jang Usman teh muga-muga salila manehna lunta sing aya dina kasalamatan jeung bisa tulung sinulungan nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu poekeun. Kitu cek Akinata. Sakabeh santri ting harulang eueuh anu nyarita hiji ogenan dina hate masing-masing ngarasa kalengitan. Da Usman teh hiji santri najan anyar ogenan pangartina leuwih pinunjul tibatan anu geus lila di dinya. Keur mah eukeur Usman mah sok remen tutulung jeung sifatna teu sombong, someah handap asor kasasama. Tapi teu bisa majar kumaha da geus kitu kaputusan mama ajengan nya kabeh kudu bisa narima. Tah sakitu wae. Hatur nuhun kasadayana. Ditutup ku akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakabeh rea ngajawab salam na mama ajengan. Nya sanggeusna kitu maju Mang Awan tenang tung deui. Terus ngadeuketan kana podium bari jeung pok nyarita. Tah kitunya sakumaha kasauran mama ajengan. Estuning eces tur jentre kasaksian maksad sareng tujuan anak kurang sadayana. Hayu ayeuna mah urang jajabkeun Jang Usman, urang titip ku doa mugia miangna teh sing ditangtayungan ku Gusti Anu Maha Suci. Oge sing digampilkeun kana sagala pamaksadanana. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breng deui ngajawab salamna Awan mani reang awewe lalaki. Nya sanggeus kitu sakabeh santri lalaki awewe nuturkeun ka Mang Awan anu dihareupeunana aya Akinata dituturkeun ku Ratih kitu di Usman. Usman ninggalkeun Akinata oge Ratih. Harita Usman kaluar bari jeung make dangdanan anu payus dipake ku Usman. Sakabeh santri olohok pok Mang Awan teu nyarita pedah nempo dangdanan Usman jiga gembel. Ke Jang Usman, nah nganggo acuk juga gitu. Kapan seueur acuk teh? Anu sararea ogenan, malihan mata. Pami Jang Usman uih dakwah ti saban kacamatan. Sok nganggo raksukan anu sarae. Mamang teh asa teu ngartos. Naon maksana itu Jang kekituan? Ngadenge Mang Awan nyarita kitu, Usman seri heula, terus ngajawab. Saki ogenan cekap mama disim abdi bade ngaguar di panindengan anu asal muasal nyaraksukan sarketing awak sapertos kieu anu baheula dihina disiksa dijajeleh tah raksukan ieu pisan mah sareng kieu pisan dangdanana teh tah ayeuna ogenan kuring teh kudu kieu supados batur teu wawuheun lamun seug pasarandog jeung anu pernah ku kuring didakwahan teh da kalembur bapa kuring mah jauh. Kuring embung loba jalma nyarebut ulama ka diri kuring. Geus ulah jadi pikiran kana dangdanan kuring. Nyai, akang miang heulanya. Sing kiat sing sabar akang bakal datang. Jajabkeun akang tepikeun kalawang. Najan akang paanggang, hate akang salawasna panjang-anjang. Najan raga pajauh kadeudeuh tang tupage. Kitu cenah. Bari terus salaman harita teh ka Akinata. Terus ka Ratih. Sanggeus kitu ka sakabeh anu araya di salureun imah Akina. Leos Usman teh ninggalkeun eta pakarangan pasantren diteuteup ku sakabeh anu araya di dinya. Ari Ratih pok ngagerentes dina hatena. Kang Usman, Ratih ridho najan kedah ngantosan akang. Kanya Ratih moala as kahujanan, moal luntur kaibunan. Pidua Ratih aya sagigireun Kang Usman. Kitu pok-pokanana bari jeung neuteup ka Usman anu geus teu kaciri ku baleg-begna poek peuting harita. Kaayaan peuting beuki sebi jempling, reangna sasatoan jangkrik ngikrik milu ceurik. Cari cangkas milu ngahelas, manuk cucur milu ngelu. Milileuyankeun kanu miang ninggalkeun sakabeh anu araya di pasantren Akinata.